Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa iyyaka sareng kudu ngajauhan anjeun aidon deui wa tasyabbuha sarta ngakuran atawa nyarupaan bil kufari ka pirang-pirang jalma kafir wal fusaki sareng pirang-pirang jalma fasik pi malabisika dina pakaian anjeun. Pafil hadisi mangka eta tetep dina hiji hadis man ari saha jalma tasyabbaha eta nyarupaan ieu man biqaumin ka hiji kaum bahwa mangka ari ieu man teh minhum eta ti sabagian kaum. Wa yusanu sareng disunatkeun laka pikeun anjeun naon antal basa yen make anjeun al bayadho kana pakaian bodas. Papil hadisi mangka eta tetep dina hiji hadis ilbasu ari lapat ilbasu kudu marake anjeun albisu kudu marake aranjeun min siyabikum tina pakaian aranjeun al bayadho anu bodas. Fainnaha karena sayaktosna itu bayad min khairi thiyabikum eta pangsayana pakaian aranjeun. Wala talbas sareng ulah make anjeun sauban makluban kana pakaian anu dibalikeun. Aw wasikhon atawa anu kotor. Aw mukhorrokon atawa anu soek. Aw mangzu al azrori atawa anu dilaan kancingna. Painazalika karena sayaktosna itu mazkur layaliku eta henteu pantes ieu zalik bika ka anjeun. Wala talbas sareng ulah make anjeun aidon deui sauban mubatalan kana pakaian anu butut. Tsumma takhruju tuluy kaluar anjeun bihi kalawan itu saub mubatalan pirrihi dina aya angin. Fa inazalika karena sayaktosna itu mazkur atau saub mubatalan mudirrun eta anu ngamadaratkeun bisi hati kana kasehatan. Wahtariz sareng kudu ngaraksa anjeun al-mala bisal mutawassitota kana pakaian anu sedeng bisaati dina logorna wadiki sareng seregna. Fa inal wasi'ata karena sayaktosna anu logor pakaian anu logor jidan kalawan banget mangzaruha eta katingalina itu siap teh kobihun eta goreng. Wadayikota sareng pakaian anu sereg taduru eta ngamadaratkeun ieu dayikoh bil badani kana badan. Liannaha karena sayaktosna itu dayikoh tadegotu eta anu ngagencet alal a'dha'i kana pirang-pirang anggota. Wa tu'attilu sareng ngahesekeun ieu daik sayro dami kana berjalana getih. Wa ahsin sareng kudu ngaluskeun anjeun libasaka kana pakaian anjeun waktu sholati dina waktu sholat. Wa iyyaka sareng kudu ngajauhan anjeun antu sholliya kana yen sholat anjeun hasyira ra'si bari anu naonnya polos naonnya hasyira ra'si anu teu make kopiah artina mah nya hasyira ra'si teh anu naon atuh hasyira ra'si barina anu telanjang tataranyang sirahna artina mah henteu make kopiah eta teh atawa tutup. Paina zalika karena sayaktosna itu hasyira ra'si mukhilun eta anu nyacadkeun bil adabi kana adab. Wa qad qala ta'ala sareng ngadawu Allah ta'ala nyata ngadawu Allah ta'ala ya bani adama khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Ya bani adam he anak adam khudzu kudu nyarokot anjeun zinatakum kana papaes aranjeun inda kulli masjidin dina nalika tiap-tiap ka masjid. Ai inda sholati tegasna nalika sholat wa tawafi sareng nalika tawaf. Wallahu a'lamu bissawab.